Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan araraya ya. Karek beres tarawehan bietanya. Nya. Sukses meureun taraweh teh. Can baratal jang puasa. Acan. Alhamdulillah. Gus, Ngomong Gus. Gus. Oi. Dia ngalah manuk Bos. munang saberiji. Opat. Aya manuk bancian. Aya. Alhamdulillah geuning banci malin awewe wae di manuk ge aya sato. Sato ge sarua nya Gus. Aya nu bunga, aya nu sedih. Sara. Sato tah. Kitu. Komo urang manusia alah hampuraeun atuh. Ari geus kumaha geuningan urang teh. Da dina waktu ieu mah barudak ngalah manuk oge ukur kapaksa tuh. Ngalah manuk Teu jadi duit. bobarah ku jadi duit ena mah pangaresep we, ena mah urang bebenyokeun ieu hate teh. Gitu lengkah ke ka mana we jigna lah nu penting mah ulah tigebrus we teh. Ngadaguan nu meuli awi eueuh. Aduh. Bieu teh da geus ngomong eta teh nu butuh awi teh dah henteu salah. Tapi gitu. Pohoeun teh kasarean. Poho teuing sare bieu teh tos taraweh. Kaning budak geus ngilu ieu teh. Teu nyahoan. Rek boga duit. Adang, teu dagang. Teu. Sok dagang naon? Cilok. Cilok. Aduh, adang dagang ciloknya. Tapi lumayan mang adang anu penting mah aya kadaek masih dagang cilok ge. Kayak mah ganti dagang keuyeub lah ti Iran. Tah, geuningan. Cilok, cile, hitut lain. Aduh. Nah, ieu mah tambah ieu we sore-sore daripada urang ngalamun nangkep Bisi tuur. stres. Bisi stres tuh cara si anu geuningan. Ai geus stres pan ngonang penyakit. Penyakit ateul, nyeri huntu, nyeri sirah, nyeri lain nyeri eta, nyeri gitu. Belek gitu. Ai bieu ti tongoh dah. Tonggoh. Panggih. Kumaha cenah? Kita asup. Asup asup ka kamar. Ka imah. Kita asup ka imah, si asukan teh asup ka kamar. Aduh. Ada geus si beungeut dah. Geus. Alhamdulillah. Dadang si beungeut. Ngomong budak ngilu ah. Yang jajan. Isuk mah genti dang dagang tehnya. Meuning keneh nganyukeun ciput. Ya, gitu. Jeung goreng cucunguk. Tah jeung goreng cucunguk. Alah cunduk waktuna ninggang mangsana urang ayeuna patepung laung pamprok jonghok jeung baraya urang sarere. Batukna ni butut. Alhamdulillah urang sager sararehat dina sore-sore ieu teh nya teuing engke mah peuting isuk mah nya mudah-mudahan we sing calager sadayana gitu. Sing dibere kanikmatan sadayana sanajan kanikmatan ieu teh maksakeun. Pribados ieu teh cumarita kaditu ka dieu ge maksakeun. Sugan we jeung sugan aya pitulung ti Nu Maha Agung. Nih. Dina waktu ieu aya nu nganteuran rokok, kopi, naon be atuh meureun alhamdulillah katarimakeun. Ieu ge aya nu mere rokok teh Jang Agus. Surutu. Ieu Anu 12.000. Heeh. Eta teh budak teh bager. Ngaranna si Agus. Gus Nadi. Si Agus Oboy. Eta teh si Boy cenah. Gitu. Goreng. Eta teh jago, teh si Boy teh. Jeung Sarepa. Jago ngalah manuk. Ngalah manuk pagawean ngan heuai wae. Salawak eta teh hanapeun tangka kersen. Gitu. Gepluk kersen samarukna teh terus kersen tai manuk diopi. Bagus ngopi. Diopi tai manuk Carana wae. Pelem ceci Agus tai manuk oge cenah nikmat nu penting ulah jadi penyakit.
manuk teh eta teh geus sidik eta teh mereri. Tadi mah ditubruk piit bareuh wanona. Eta geuningan panuna eta. Bareuh. Teungar ku piit. Eta teh kunaon Gus? Bareuhna kunaon? Heueuh da bingung budak teh ngajawabna eta teh. Teu nyahoeun teungar ku piit. Kedepus. Eta teh kupulus. Kupulus gitu Gus. Kupulus kade. Lain kedebus. Kupulus. Eta teh pulus teh tempatna Iya. loba itu di pagunungan kadenya di cai Ulang aja Pasar. di pasar pulus teh aya ngan di pasar mah pulusna payu di bareuli keur sayureun eta teh gitu di bareuli eta teh pulus teh keur sayureun gitu teh si Adang bieu terus ka mana Terus kana tonggo. ka Tongo lila di Tongo Lila lila panggih jeung pimitohaeun aya aya Jebrot. syukur aya geus di jebra mah panggih. pae meureun. Sudah ngarit. Tong ngagugulung kabingungnya dang kasusah tong dibabawa Sukan rek tonggo deui dah. Duduk Meuli puradan mah. engrin. Ditinyu bawa kan botolkeun alus. memeh dibikeun teh uyup heula ku Uyup heula sorangan saeutik. tah lamun ngeunah teruskeun Bikeun we. bikeun sesana Pae meureun. ka bapak maneh Toha. bapak maneh mitoha maneh mah ulah mau dikawinkeun kena mana teh dang si ngacalawak Bagus dari. Alus euy. aduh Oh, kasingan. teu karasa urang ngobrol teh nya tengah peuting gitu keur Sepi jempling. tah sepi jempling Karese. teuing da ngomong ge hese balelol Pak Belit. balelol Sumu. ieu teh ieu teh pira tadi nyata nyeri sirah salah ngopi obat Obat naon? jangan adang biasana mah ku bodrek parame Di Orea tuh dah. aduh kalah ka meuli bulau budak Jadi biru meureun. justru eta jadi biru-biru jangan tempat ngagebugan kawas budak eta tabarareuh bengkak dicocok puyus Bagus. puyus tanyakeun dang kasih Agus geus ngenog acan gitu Masih kedok encan. sing ada ngajebian Rame. Jadi nyeri dada. Hitung doger monyet. Mana itu monyet mah tuh nu korban. nini urang mamat jeung aki urang keur dangdan persiapan ayeuna teh rek balap karung Agustusan. keur ieu salametan ieu mapag Ramadan geus kaliwat Ramadan mah Apa Ramadan balap karung? balap karung ku Sukabunga aduh gila eta nini urang ayeuna nini urang mah geus geus segala dipake wanter saprak ayeuna geus kawin nini urang mah alhamdulillah jag Bebas. ayeuna mah pagaweanana oge aduh ka pasar ayeuna mah ka pasir ka kebon wah enak mah lincah nini urang mah gitu Boga budakna geus. alhamdulillah eta si emak mau ucung jeung Aki Darta boga turunan bari kawin geus 80 tahun oge Budak ngaranna teh Cungta meureunna. si Cunta ngabentukna jiga langir pisan da tadina aki urang resep ka ditu tuh singa tuh urang Singa Depok. sugan aya nu naon nu mika deudeuh
karena segala rupa carita urang ai cocokan urang mah da ngaran-ngaran geus kolot geuningan ngan saukur kieu mulak-malik dampaleungeun gitu Wah deui. hayang udud punta penta ngolo we urang Kacep Agus. heeh terus we di hotelan kumaha we carana mah karek di anu Can beak Kopi. terus lah. wah bager eta budak teh bager eta Sok Mun adina penditnya si Agus mah ade jago pang bageurna sok markiran beko. tah eta budak teu sangka sok budak eta hese dengan budak model kitu teh isuk-isuk geus ini manehna manengan pakulian keur eusi beuteung manuk. sore isuk-isuk subuh ngalamanuk ka gunung balik ngalamanuk parkiran tak kadinya katongo balikna si duit teh bari luhur dia meuli kopi Udud jeung udud diparabkeun ka uman adang teu bele adang teu bele otok Encan usaha. teu bele keun nya sanajan bari pered ge urang pangusahaan urang nya gulak giluk di kampung ieu naon we kurah koreh tu gigireun hawu sugan aya beuleumeun sok entong aya senal capit mah bau tong dibeulem itu ucing pencit tang. tu aya ucing pencit geraji di sayur ngeunah Kok si kunang we? Kunang anu ada di itu tadi kunang sebelakan. geuning si eta wawuh kasih kunang Batur nah. Masa Sobat. dagang ketong ah masa dagang ke sebelakan. keun bae atuh maneh itu si kunang maneh si kuntul Itu si naon itu? Itu naon? ada siap Agus Wes madi. alhamdulillahirabbil alamin nya cunuk waktu ningang mangsa urang patepung laungnya jeung masyarakat sadayana urang Cicabe riung mungpulung urang teh nya dina raraga teh Duh seueur ayeuna maningan. mohon alhamdulillah urang raraga kabersihan lingkungan ieu nya ai bersih teh lain bersih di buruan bae berbersih hate urang jiwa urang gitu Tah, bersih gitu eta sangka naon nikmat dibawana genah dicaritakeun hayu urang sauyunan bebersih ayeuna tereh nying hareupan katiga ieu teh ketiga teh halodo. halodo ayeuna nu rek dipaju teh bari aya keneh ayeuna teh hujan mudah-mudahan we nying hareupan katiga ieu ulah kakurangan cai gitu kabeh sing kabagean Tarik sakat itu teh kadengeun. gitu tah aduh dedeg Mam. teuing Imam ketot. barudak Guru. nora Geroan sok ayeuna cintari. sing lali geus ieu sing lali ieu aduh Gusti Nu Maha Agung dedeh teuing Mang Dadang laraki raheut hatena alah Melenguk wae tuh dah hayang aduh entana. Ajeun nang awewe dewang bayahna teu bisaeun ngomongna. nu asa tutung jajan tuh aduh Mang Adang aya gini harianeun cep Agus kuteng teuingeun nasib anjeun teh beda jeung batu alah kacapi anu ngagentreng haleuang sorat tembang dadah sorat tembangna aduh buktikan peting Bos, tadi bukti kakok dahar. anjeun Dang hayang. Oh. sedih Mi Eli Piring. berangjeng peti belum nggak piring berai berang ngan ukur ngalangkang ukur
Sada tuh dang. Pamprok deui. Tuh sini nih ke sawah ke motor. Urang teh teu karasa nya ngahaliring ngahaleang bari teu ngareret di katatangga mah. Hampir teu bisa batuk-batuk acan. Gering cenah manehna teh. Lihat pangkeun. Gering sing tereh cager we. Sanajan ulang naon urang loba kahayang. Sada Loba bubuk kenteng urang. Genteng. Kalau wengkar. Tah disambil aya bubuk kenteng cenah. Dangu grapet mana emang ngorakeun ya. Gus, Sok aya milik, bae aya talawengkar. rezeki. Ieu opieun ti tatangga. Lengkar. Alhamdulillah aya nu mere rezeki. Najan usum kieu ge aya we rezeki mah. Aduh. Urang bagehakeun ku urang ieu. Ketot. Opieun. Pek jang. Dalahar dang. Gus. Sok tong diteureuy termos mah. Tahu itu dah. Entong. Yunya Gus. Adang etot. Adang etot. Adang etot aya. Aya. Aduh. Sagos petot. Dan setiap tadi. Ayo, boy. Aduh. Dina waktu ieu mah urang teh nya teu karasa. Nu digugulung teh kabingung. Kasusah namleg. Kabingung pageuh diecageunana. Gitu. Terus anu turun-turun. Nutur-nutur kabingung. Can deuk wae ecag ieu teh. Rek iraha atuh ecag teh cik atuh lah Asa. kira ecageun gitu. Kira lungsurkeun, kira bebaskeun gitu tah. Adang nongtot leho sia. Tong aral jang. Sing sabar sing tawakal. Dalin urang wae sararea Dadang minta dole. dampakna kieu keur kakabeh. Keur kakabeh. Sing tarik. Sing diwalatrakeun walah gitu. Senang sing dipasihan senang kabeh gitu. Ka tukang kerupuk dole nu geus ngintuanan dole kan kajang dadang ya ka incu di balik wetan. Anjeunna rajin nyeunan dole usaha sorangan ngalah saeutik-eutikeun ngajualan dole gitu. Ari nyieun dole digencet ku tatapakan. Ku tatapakan digencet eta teh Paingan, diteuneut gepeng. nya diteuneut ku martil eta teh digebot eta teh. Langsung bari gual geol jadi wah kerupuk dole. Dipoe rek digoreng rek disangrai. Alhamdulillah katuangan urang kampung Cicabelegok ieu kerupuk lada teh aya nu disebut kerupuk bonon cenah geuning ngedang. Cenah lada lain bonon hartina bonon jorang lain kerupuk Sangrai. geus boga nama Cicabelegok kerupuk bonon. Kerupuk lada cacing. Alhamdulillah aya dina kamajuannya dulur-dulur urang teh. Mudah-mudahan eta bararudak nu keur ngolah kerupuk teh sing aya dina kamajengan. Gitu tah. Sing langkung maju tina sagala bidangna. Cik atuh urang dukung ku sararea para pemuda, para pemudi di Persatuan Karang Taruna di Kampung Cicabe teh. Gera ronyatkeun, gera hudang, sing nyararing pikiranana, talingakeun ieu lingkungan masyarakatna sugan milik mah keur sararea. Aduh, atuh bujur dang. Sakitu. Atuh sim kuring da mengalami di dieu teh era ku incu teh geus erengeh wae. Sakitu nu kapihatur muhun salam ka sadayana. Aduh, ulah hilap atuh. Jangan lupa like and subscribe. Tah eta sing tarik atuh ah. Sok sing tarik. Ulah hilap. Jangan lupa like and subscribe. Alhamdulillah. Sakitu we patepung sareng masyarakat sadayana wilujeng sararehat bager